Jadi nutus daya teh saha? Mama bapak mah aya. Oke, sing gede hatenya, sing gede hate, sing kiat, sing sabarnya. Tuh bu, aslinya mah gitu kehidupan. Bener kan? Coba ulang rajaban unggal tahun budak yatim teu perhatikeun. Coba orang rajaban mineng-mineng udunan galala deh budak kieu teu keperhatikeun. Di mana rajabanana, Pak? Lain kuring nyalahkeun. Tapi hakikatna nu dititipkeun ku Nabi teh ieu sabenerna. Kuring tadi nyanyi disawer sabenerna ieu teh lainna naon, hanya sebatas metode supaya bapak barang bere ka kuring, da kuring teu butuh duit bapak. Tapi kuring hayang nyalurkeun deui ka anak-anak anu yatim anu dina poe ayeuna ka Bandungan ku ibu pisan. Ibu boga budak inungna aya bapana aya ditungtun, di bajuan, di alusan. Coba ieu budak rek usaha di bajuanana, rek usaha diusahakeunana.